ngapungna sok tengah puting ngawang-ngawangna pada malam lain bapak aing pae anjing kanker aduh aduh bunga sekali alah bunga pada kekenangan darah ramang sadayana aya panges muju ada apa pangna balad-balad saya harap datang ke hadapan Anda ada rapat apa ada acara dadakan aya maksud acara dadakan kemana maksudnya saya perlu maksudnya aya proyek ya bagiannya proyek badag-balagan badak gede lah aya kebahagiaan sekarang saya manfaat datangnya saya anak saya yang parawan hayang kabaya kabaya anyar hayang jalan-jalan ke Samarang ke Jakarta ke Jawa ke Jakarta kan muasa teh ke Solo situ ai ke Solo kagak gitu we situ kan ke Jawa sama ke Pemalang ke Batam gitu we ke Batam ke Karawang paling ke situ ini teh tiberang kagak malam lain mana mau ngomong teh dina awe terus nah ada kahayangna nanti bisa dinae gitu nah jangan lain ulah kudu kaharti ku batur kaharti si kaharti ku batur ngan eta we dina wungku teu bisa nyebut kagak bawa sugan kagak kagak ai nyebut cau bananas cau teh bananas bahasa Inggris temu atuh ya bahasa apa saja asal napak ai nyebut Brebes yang banyak bawangnya anjing petani bawang bener bawang Ari nyebut leungeun panangan tangan sama saja alat ngaraba ai suku alat ngalangkah ai huntu alat baranghakan ari irung alat napas benar kok kitu dah kaharti sirah kepala mastaka sama saja betung padaharan
ai ceuli alat pandangaran atawa alat nangkap kata-kata ai jauh angang ai cileuh hampas mata anjing ya ai nyebut welu waduk hampas kadaharan jalma ai ngising kababayan anjing ai nyebut Cirebon jalan ke Jakarta Tapi benar Kak Arfi. ai nyebut Kenteng asa tanah lain sanu hese ieu nyanyi Warisan. mangga Selawakan apa? kagak akan bangga saya mah gampang saja mangga apa Yang budak leutik bisa ngapung anak-anak tak badag ngawang-ngawang ngapung na sok tengah puting ngawang-ngawang na pada malam eling-eling mangkai eling apa eling-eling mangka eling sadar-sadar mangka sadar rumingkang di bumi alam hanya celang kamar capada Dharma wawayangan baik Dharma wawayangan saja anaknya kasasar lampah sama anaknya kasasar lampah nafsu nu mata kaduhung hese anjing hese sok sia apa nafsu nu mata kaduhung amarah yang mata kanyaka bener badan anu katempuhan awak yang katalang sara aing nyebut bujur pantat nyebut kanyut tatangana palangkakan bener ai nyebut bool liang tai anjing goblok geuning becus ya katipu aing sing kendangan aing teh datang aing muni jara rempling eueuh nu disada hiji-hiji acan jeung bararaeu deui kendangan leung nu karana resep tah itu mah geunah muni geunaheun ke sinena duh wah sengakan atuh euy jalan rempe abong teu dibayar ku aing aya naon ieu teh aya naon aya tewakeun aya tewakeun
Syahan gering coba aya tewakeun goblok aya tewakeun pugu si eta mah bolot budeg sidik toreng hmm. ditanya wae Hah? Aya tewakeun jelema ayeuna pangbebenyokeun ku sadarea geus lamun hayang bisa ngaji tong di dieu datang ka itu datang ka ditu mawa orea keur bawang ke geus maneh ngorea bawang tah sorena ngaji jeung uing jadi balan aduh dunya akhirat aya tewakeun heueuh salamet dunya akhirat maksudna oge anjing lain jauh bisa di leuweung hayang apal Fatihah aduh Fatihah aya jelema tewakeun aya jelema tewakeun ieu ulah diheureuykeun Fatihah beli serius lain patoha anjing aing ngomong jeung nu budeg jauh-jauh atuh beri ulah diheureuykeun agama mah aya tewakeun anjing geus wa iya kanastain eta Fatihah kabina-bina teuing der kana elep kanastain kada stain naon goblok heueuh aya tewakeun opatan nya apal urang oge Umar Usman Abu Bakar Sayyidina Ali lain saya di bu nepi ka teu nyamung doi kumaha pikiranana sia di podaran koe anjing coba beuki ngalantur beuki ngalantur we sia teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapa maneh maot anjing kabina-bina teuing sia teh mampu duh naon panjawatna keun bae tong diceungceurikan meureun da geus nasib urang eta mah anggur doa anjing karunya bapana maot innalillahi anjing tong diceungceurikan keun bae beli ku kekiran geus nasi keun bae da geus nasib urang meureunna aduh harap lain bapak aing pae anjing kanker aduh lain kanker ganas cenah aduh nya leuheung teh kanker sawo oge atuh anjing Burukan akanen beda kitu aduh ampun aing ngomong jeung nu budeg oke juga ya Kang ya saya mau nulis ya goblok kutulisan tuh cara jelas sok baca anjing sok baca dan jelas nulis naon teh baca baca ih kumaha lamun ku uing dek dibaca sok baca baca oh atuh teu kudu ditulis apa geus aya dina otak ulah langsung lain syakartum pake wa itta'adana rabbukum la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid nah ada lain eta aing mah jauh-jauh lain oh sugan teh
lain Syakartum lain Bapak Uing pae iya tuh mun kita tadi lain gitu pan gitu aja pan kitu ditetap lain Bapak Uing pae tapi dihareup aya teh mana ka itu ka ditu anjing tah dihareup aya tetelo tewakeun anjing naon maksudna aya tetelo tewakeun lain Bapak Uing maot tapi dihareup aya telo anjing aing salah nulis goblok aing salah nulis aduh muni eraeun hayo ayo tewak bangga Injing, bangga